Mana si Momo eta? Itu di mana tuh? Ngajak ke Bogor dia jalan. Kemarin dia ada duaan di tukang sebelah kan maksudnya. Eta malin ke Bogor dia. Alah, aing tempat saya dia karena dia. Lain dari kayang aing mah tadi ulah. Nuduh kana aing. Gitu maksudnya. Kemarin ngeuleuh eta di tukang sebelah. Atuh yang anu lah kenyataan. Jadi enggak semua jauh lah bukan aing. Nyaho ulang buat. Ten ulang mau urang bae tadi dia baong tah. Aing nyeblak ya lain jeung ka bogoh dia. Aing nempo make baju beureum ka bogoh aing, nang pamere aing bajuna ge eta. Terus ada tukang nikung babaturan dia. Bangsat doang. Kayak nanya ibu itu. Eta baturan dia ngarebut ka bogoh aing eta. Bener mu? Aduh kemarin teh bro, aing di tukang seblak. Dianya ngomong. Maksudnya pas dia marah? Eta mau jalannya semua ka bogoh aing. Kan dia malah seri. Hah? Nan dia makin serian. Coba berenya ho. Udah semua. Hei, eta nu baju beureum hayang nyaho mah. Inu kolot aing. Bener, bener. Jebajuna sarua jeung kebuah aing yang meuli online eta kemarin. San. Anaknya dia. Woi, anak jadi putih nih. Langsung nama dia. Biasa dia ngambut. Coba jelaskan. Oh. Coba jelaskan mau. Eta anu baju. San.